Wilujeng tepang baraya, kumaha kabarna? Saya harap semuanya sehat dan tetap semangat menjalani hidup. Sekalipun mungkin ada yang baru saja ditinggal menikah oleh pacarnya. Jangan bersedih ataupun berkecil hati, karena video kali ini saya jamin akan menghibur kalian sehingga akan lupa dengan masalah yang sedang kalian hadapi. Selain itu juga urang ngamumulikeun karena kesenian atau budaya kita sendiri, sekaligus mengenang karya-karya dari maestro wayang golek, yaitu Ki Dalang Asep Sunandar Sunaria almarhum. Namun sebelum itu, seperti biasa, yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya juga, agar baraya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan tidak akan basa-basi lagi, hayu urang gaskeun. Teneng ludeng hantering rang aing. Assalamualaikum. Goblok sia. Mun urang mah cing atuh Mun ngomong ti kajauhan kene. Bewadah Udah, heula atuh. Jadi mubadir assalamualaikum. Atuh dah luas. Air luas. Sarua jeung nying sieunan jotolojo we atuh. Walar heula atuh waalaikumsalam lah. Makin jeung ajalah segala make kaki. Pas nyungkun. Lamun di jilbab ulah ngadahar sukun. Naon teh kan? Naon maksudna? Upami ngajawab ulah nyungkun. Halus teh kan. Sangat pot. Aya hibar ulah. Nun. Duh, Wah, hawa perang atuh akang. mana nyawa si Budi Sarawak? Kandenan ya. Anak saha saja. Namun apa? Budi Sarawak teh upami teu lepat mah putra Batara Guru. Anak saya gitu. Prabu Salya di neraka, nanti kapungkur ge terang. Kan hayang saya teh mah hayang we nya. Da ieu mah supados seuri we. Tinggiuna bisa ini sepados seri segala. Peranakan teh Budi Sarawak teh. Ari indungna ti mandarakan juga. Bapana mah ti neraka, indungna mah silap deui teh duka ti mana bangsa naon. Sami sareng abdi peranakan. Ari akang Mane oge peranakan deh, peranakan abdi oge. peranakan. Bapana sangsara, indungna beunghar. Oh, baik. Peranakan atuh jurig gitu mah. Turun ke papan. Naon be tiis abdi? Tiis. Ya, tidak kumaha atuh parantos takdir teh mah. Dan dalam malu kan. Pilawanan kaula dina dangat ieu Budi Sarawak. Mung kade eta Budi Sarawak teh sih. Boga kelebihan naon. Kapungkur eta di kade ku 300 urang. Teu dah, henteu. Wah, eta Nying sieunan sia kaing. boga kedua Supaya sieun kaula supaya miris meureun. diduruk dina seuneu anu sakitu nguntab-nguntab teu panaseun. Eta ilmu da. Ilmu naon ngaranna? Buka ilmu naon? Di mana sia didurukna? Sieun ai seuneuna mah di teu di Ciparai. Ari beri sana. Manehna cicing di kolot. Paingan teu neura kan itu jauh. Jangan deui gitu. Aku Horawudi. Sieun Teteh dek ti baheula can ngarti teteh aku ora wedi teh naon. mirab. Naon teteh hartosna Teu sieun. Sieun. Teu sieun. atuh kitu keun teh sieun kitu mah jeung ora wedi non teh. Urang Jawa nya. Apaan bahasa Kawi? Asana urang Jawa urang mah. Jawa sia. Sia mah Jawa Barat. Jawa Kawi. Jawa Barat teh pan gaduh TV. Ayeuna mah parantos disebutna ge siaran publik. Siaran publik TVRI Jawa Barat. Jawa Banten. Anu bade ngagelarkeun rupi-rupi kesenian Sunda. Sunda seni tradisional.
Abdi marketingnya oke bikin milerian sponsor Akang nu miriman tempe lagi. geus aya di tukang bako Jiwir teh. bako sebul bako Jiwir kayaknya. sana si Cece naon saur juragan Bima saur teh aya harewakeun sakedap di mana dah di mana dah ya si beta satu di mana dah di to ini kabina-bina teuing saur teh tenang we atuh Jauh jalan hawa perang. calm down Naon? tenang Naon Kang Dawon? naon calm down teh Naon Kang tina beas teh make geuning gula beureum dawet atau beluguk teh mah Dawat. elah tapi atur koyok panjenengan yuk aya naon mengko dise tapi atur yuk yuk Disimangan ya Kang. pilih pajar bohong abdi percaya aduh wilujeng agan sakedap deui panginten angkat ieu doa bejakeun ke bapa maneh kan tenana ya kula nu ngadinten oge pun bapa mah kieu we kula di sisi Tegak Hulu Setra paling kaler teh geuning nu aya saung alit ieu kieu we kanya Bari meuleum jagong. daun sare Aduh. nuhun agan doana saurna puris rawa euna teh iya musuh ti lelembut teh musuh mudah-mudahan we naon bakal keur kaula ti maneh naon ai ti abdi mamakelan teh ulah gugur memeh tempur Eta. tuluy ulah perlaya memeh perang hartina hartosna teh ulah gugur memeh tempur teh initna ka medan jurit ulah dengki lumampah ka medan danalaga ulah dendam lumaku ka medan tempur ulah ujug mun ujug anu nyeredkeun mun dengki nu nyeredkeun mun dendam anu nyeredkeun kana hate hartosna eta teh parantos gugur memeh tempur Wah, aya iya nuhun lah nuhun saprak sasaran. naon cenah nuhun cenah sia teh Saprak sasaran Pak Haji Sidik. Leret mun urang mah. Ulah picirakeun. naon sia teh ulah naon teh gebrus nah sia teh meni muga hiji di dieu anana di dieu gelega di dieu ah Mending mung babarengan atuh. sok tiiseun moahkeun bae di dieu teh Ringkas mung pot naon ti maneh bekel bakalan. gan upami agan bari angkat kapang perangan amanat ti abdi cing kumaha ulah nyerak artos saya nama titipkeun ka abdi Hayang dibikeun ka manehna. upami agan ke gugur bedan tempur maot eta artos kusaha sepi aya kitu bari titipkeun ka abdi dibikeun meureun ku abdi ka duhakna saha duhakna teh si gareng ya Kapang perangan mikeun duitna teh ka dulurna we gitu. Da kabatur betara sih. lain kuna naon abe babari motong sembah kapihatur konyok panjenengan Kakang Arya sembah muhaku terima ti abdi ge cekan tuh dagan nuhun ti abdi ge nuhun wilujeng agan
gerak tebus nasib tuang putra Raden Abimanyu Sumoho tersangka jadinya itu budak Abong Yuswa Kang ras eta kubageurna juragan Abimanyu nya ai pangeh teh nah teu boleh medad saku aing teh nya Kang heeh eta geus membalikeun sena ka Cimoan tansah diajeng-ajeng sieun anu disinghareupan ayeuna teh saha kusaha teh musuh bakal disinghareupan saha sieun Kurawa lain pilawanan saha anu bade lawan oh si Burisrawa sieun Burisrawa eta anu bogoheun teh ka Gusti Subadra kapungkur ya anu waosna keuseun ka abdi oge kapungkur teh Burisrawa teh namut Batu Ali bener teu mayar nya cacan mulangkeun pikayeuna oge teh nah eta gemesna Kang da minta na oge cenah cepot buru-buru kanya minta pelet uing harita teh ini teh ieu we Batu Ali cepeng cek abdi teh kitu oh cek Akang nya jadi pasihan ku abdi teh batu batre tiis ya wajar sang saya sang saya wah sing persantan cang saya kene letik Setiaki moal ngejat di Pakalangan nya aing anu tanaga mah moal kuat tapi teori taktik atuh nyata ulah sombong gitu letik sabera ieu teh waktu balitungan dina sombong sok aya lamun sombong sok aya mamala eta bener teh Kang ulah nganggap enteng teh ke batur teh di luhur langit aya langit nah eta we eta ulah gede gule hirup mah ulah atuh gede dalam raskulan itu oge panginten tetepung jeung urang sakitu taun teh da puguh ngelmu sarua ngulik batur oge ulah nganggap enteng cing atos-atos kulan cing percaya mah apan sudi mati suka perlaya tibatan ngejat di Pakalangan tapi tetap waspada mah kudu kumawi sok kurang latihan heula sagedeung lan kurang latihan heula sagedeung iya panginten ngamangpaatkeun waktu sih ya sakedap deui kayaknya latihan sokanya latihan heula sing baralek ai heueuh marek jadi pamilon alah ampun loba kriteria anu bakal dipunteun ya sing hati-hati kaning Yuri nanti barudak ngora unggul deuleu wah burukan teh heeh patutun patutun dalang apep dalang ape aya nu kolot sa urang saha Kang Asep Teruna nah eta kejadian langka teh makhluk aneh bisa jadi Yuri eta nu kejema eta Kang alah eta dulur aing Asep Taruna make disebut makhluk aneh cenah anggeus sih pi omongan anggeus sepanjang belikan sia teh mah kade cara nyerang jeung cara diserang buat cara nyerang jeung cara diserang oh mangga atuh nuhun deui satacana ge paham teh eta nyigah mod dan nyigah karena latihan catur itu Akang abong jiwa perang unggul ka aing deh garangas Akang eta ku sarumangetna resep teh mah eta da teh sieun yang hareupan paeh mode dewek kitu nya Akang teh sieun bener aya loba ka sieun sia eta mah yang hareupan ditagih aing mah sieun teh haling daula sae wilujeng kulana sing atos-atos sing tiasa ngimbangan kana nu pihak kapalana ya permios dit hei mun karari itu perintah negara ayo atuh ayo jauh ieu ka aing teh berisik salah setengah jam lumayan mangga kulan maksana cara nyerang jeung cara diserang
Oh, mangga siap. Kedaran cingeus. Tapi punten ya, punten sok. Aing musuh. Apa musuh? Siap ah. Ada yang sing rancingeus ya. Jadi cara nyerang, sarang diserang. Iya. Sok serang aing. Serang. Punten, ulah apa punten saburu. Hoi! Wah. Lu batak cing hati-hati sia. Cing rancingeus teh Di dia kudu make gerak tipu teh. Lah, taktik gerak tipu pake. Lain ngukur fisik gunakan otak pake. Pakai siasat atuh. Ulah polos. Jadi cara nyerang teh supaya ulah katakis kumaha. Jadi hal sakitu ulah katingali. Nah, bisa nakis nu bieu. Laras. Sing rancingeus. Jadi ulah ukur ngomong wungku sia. Kade. Tak itu cara nyerang teh. Jadi supaya ulah katakis kumaha carana. Beureum teh ulah katingali jalabarna. Siap. Wah. Sok. Pai. Salah. Waduh, salah teh salah. Lepat lah. Salah nah masih keneh katenyo bisa katewa. Huya. Oh gitu cara nyerang terjadi ulah kaciri ulah wah punten halus lain punten karena yang rada nyeri seketik Nah itu dijalankeun kok. sok carana newak musuh wih geus kieu kumaha diseret sok tong beja tuh woi aing kaseret pan ya nah lamun kaseret kieu tandaga tuturkeun ana tuh sok seret iya tuh tos kieu apan karingala tah Siku atuh. lain serius ya Latihan tuh sing serius. dinas Jadi terkalawanan musuh. nuhun oh cari jadi cara newak teh gitu nya ya lah aing gerakan timbangan teh tuturkeun tenaga musuh nuturkeun tenaga musuh iya kamana buratna Eta persanten persaimbangan. sok ku aing diseret iya wait ya halus Eta teori itu nah. halus Makang. Naon di akang teh teh? ya kitu Boyong itu. gunungan aing teh Setiap itu. eta jurus timbangan ti aing keleutik padahal di bejaan mah teh Diamut keneh ayeuna ge. inget keneh eta bega ayeuna juragan Bima Padahal jasa akang teh. oh da dewek oge saeutik gedena milu ngalatih Kiring akang teh. Latihan jeung maju. ngan gegedena mah baheula teh ngelatih jajan aing teh eta musuh newa eta musuh nyebrut Makang. kap tong kope ieu newa ieu motong leungeun kap Tadinya nyeret ka dieu eta sakilat leungeun nyologodor ka tukangeun musuh ngabedol teh. mawa ka dieu di kieu ti dieu digendong cerak didinya alah aya ku kitu leuh Bakemut keneh. Oh. Latihan di akang bola. Geus latihan di tengah jeung duit. lain da wala suka tetenya kuring datang udah kalangkang goblok da aing kana kalangkangna wawuh Aku beda rupanya beda kerja. eta ilmu usik itu mun asa wawuhnya jeung usik kudu dipake ku urang pan urang mimitina ge Akang da manehna mah sapaneureun urang datangna oge pan baheula nanyakeun ingin keur budak tasileing oge dewek teh bisi naon bisi diparangkeun ke di pangperangan di tengah pajauh jeung dewek
Ai kitu mah siling ai geus masaki dewek teh temblang teuing. Bisi siling poho deui. Ai kitu. Ai soal ilmu mah kuring mah moal poho, ngan kana hutang si masak poho teh. Sete. Gara sok da aing teu percaya henteu ka siling teh. Soal usik teh sia moal baca capek unggul. Oh, bejana we cepot kabejakeun ahli usik da kuring macan mecakan. Da ai kuring mah moal ka mundur can kaasaan mah. Percaya. Nya. Oh, hampura we ye. Oh, sok. Hampura segala. Dalilnya latihan. Tapi sia mah sok nyaan ah. Kade sia. Moal. Atuh beakeun tandagakeun engke meureun aing. Hah, ya. Goblok sia. Mentong ada dewa sih cuy, ada latihannya mah. Dalilnya atuh. Oh. Hoe. Sok, tuturkeun. Hoe. Terus syarat kurinda. Halo. Hoe. Weh. Dah. Oh, bener euy. Bener euy. Ai rikatna mah mau. Gitu. Weh. Potong. Musik, kumaha geus kieu sok. Hayanya ka dieu. Eta bahayana mah. Tuh. Dah eta. Nanya duhan. Da aing nyeri. Kumaha we sagan resot teh. Alah. Weh. Musik kumaha gitar. Akang teh lah. Nginjem. Nya. Nginjem tenaga babaturan. Kumaha mau ditokok pokoknya. Tah. Tuturkeun tenaga si lain. Heuh aya nuturkeun tenaga kieu kumaha na geus dihanap. Cuma bisa balakaya. Bawa ka di. Tah, dibawa ka di teh hese pan. So, bawa deui ka dieu balikeun. Tah ka ditu hese ka dieu hese. Da cek dewek mending cicing. Nah, si eta bener-bener teh. Oh, besi poho. Nya aya eleh teh mindingan kasalahan. Dek ngelehan mana lanceuk aing mah. Yo latihan serius nama aya. Cara jeung katangtuan gada. Ulan. Awas kadang-kadang sia kabawa labuh ku tarikna gada muih. Kade kabawa tenaga. Konsina kuda-kuda heula kudu pageuh. Masekon. Kuda-kuda, ya. Masekon. Langkah salapan pake. Berat ka dieu ngalangkah ka hareup seutik. Contohna, sok kuda-kuda pageuhan. Ieu, Sing pageuh, sing masekon. Sia. Kana sana apa di pageuhan teh mah. Hop. Wah. Sing man. Woi. Pageuhan cek oge. Pageuhan. Hop. Ieu. Halus. Potong seuri sia. Halus teh. Woi. Woi. Acan. Acan atuh. Acan. Woi. 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 Ieu wah. Tenyo lompatna musuh di mana? Di mana datang? Datangna musuh teh. Siap. Woi. Woi. Ayo. Woi. Halus. Halus. Hujan teuing baru sia beleguk. Da eta napasna ditahan. Aduh. Sok ayeuna tenyo aing. Sok teungeuh gada aing. Sok. Woi. Satakarna teh nya. Iya. Udah salira mah gede. Ulah nyeun alasan sia. Lain gede jeung leutik na sok. Teori mah beunang. Woi. Woi. Woi.
geus kieu ulah cicing sia. Tapi berikan gada contohna toh. Mata kula Artinya geus kakonsi iyo. mata kula digeum eta teh. Aduh. Kariwe kamu semua tarikan dari bawah teh bencar hulu. Tilu tahun dulu coplok. Borokan. Hehe. Goreng-goreng kita lah. What you? Why you wait? Cukup. Cukup. Alah. Lulus ujian teh dah. Ayeuna lompat. So, Lompat kumaha? lompat. Tuturkeun lompat aing. Kaudag lompat aing hartina geus saimang jeung aing. Oh, nu salina mah lekana gede. Pokona tuturkeun. Kan, kudu nepi ka finish. Kuna gada. Wah, So, aduh nyampeurkeun tadi sarupana. naon Kang? Ya, cekap dia. Kurang gitu. Misalkan tinggali we Kang. Aduh. Di dia. Nah, siapa deketan? Oh, ya. Siap. Di dia setarna ya, awas. Di mana katuturkeun lengkah aing bareng datang tuh kana badana beureum anu dicecepkeun ku si cebot. Nah, eta finishna. Oh, boleh gitu ya. Dia tetap finish. Finish nu aya bandara. Apa sih finish? Ada nane. Manuk seperti burung walet. Ka finish sama tuh. Di palototan. Ai molotot teh paur aing dulu. Nah, eta dilonyeng wae. Ngalonyeng sia. Tuh. Sidik tuh. Jempe atuh. Sidik tuh ngeraka menyaah teh. Siap. Apa? Siap. Di mana aing geus nyebutkeun tilu. Terus bareng ngalengkah lompat. Tuturkeun aing. Siap. Kaberecat. Hiji. Oke, turun. Ke hiji. Kakak Hiji. awas. Dua. Awas. Kan ada kayak dipegang tilu berarti teh. Tilu. Oh, kosong salina. Jika geuleuheun saya. Oh, itu antara seuri mana. Awas. Di godaan gitu teh bau deh. Kejam aja nama. Tilu. Nama keluar teret. Nareka pondok nanti tinggalin. Lajeng Satyaki kagungan aji kidang kansana bisa lompat ngaluwihan naon. Doh, iya ini. Dene raking kang ngawat aji. Ngawat aji kidang kansana. Kidang kansana. Ler malam tu meraping api saci domatu sakacap nyata. Satyaki luar biasa lompat. Wah. Kayak gitu Satyaki itunya geleutik. Tinggali nepi ka wa anjir. Wah, letik-letik. Bulut-bulut dari itu. Buntet-buntet tuh itu. Hebatna Satyaki teh eta. Eta. Namun musuh berat-berat teuing manehna mah mundur gitu. Kawas domba. Oh, tidinya. Salek kamu. Duk. Eta.
aduh hidang kacana teh Kang. bejana siring tarik lompat Bejana. eta ku bejana wae atuh pan pabarangan teh ngapoe Eta dina Agustus gini oh. Juara wae itu tadi. menang wae gini Agustus ai lari siring Lari. Di RW genep teu menang wae gini. ai siring kumaha teh menang lari teh da kuring masak motong ai batur maka itu mui ai ngan itu goblok Yang musuhna dipilihan nu bare suku cenah. oh bareng jeung juragan Bima tuh kana bandara Bureum naon break lupa aing aya nyaho nya masih lain nya anta teh ngomong teh sok naon hadiahna lamun nepi ka itu iket ta Pikeun. mung tara diseuseuk ye ngawirang batu teh sia mau natna make iket ieu teh deuleu kumaha jam injem sok dibere wae siap hitungan tapi Tungan. kumaha lamun dewek teh ibu tilu siap tuturkeun dewek sok Sok aja. Bejana juara RW teh nya. anu beureum momat anu beureum ulah mana wae teh tuturkeun aing sia mah sok kitu aing kadinya sia ka warung kade sia ulah ngahianat aing hera Sing serius. usang hitungna dek usiling dek dewek didinya osok komano ya Sok. hiji Wah, geus jengkat. oke dua Geus ngajengkat wah. telo teu sudi abrig-abrigan teuing Capek-capek. ngumuruhan moal aya paling antep Terus. Terus. Naon Kang teh? lamun deukeut dibae dong gue ngangerakeun sia teh nya Apa bodoh? beda-beda capek aing Nah, itu dia Baraya. Semoga bisa terhibur ya. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tutup lawang si Gotaka. Uy.